Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut karena kitab Sulamut Taufik atau hartina teh tarajep pitulung netepan kana ilmu tasawuf. Wal masih nerangkeun tentang murtadnya. Ayeuna murtad anu kaduana. Wal kismus sani jeung ari bagian anu kadua al afalu eta pirang-pirang murtad pagawean anu ti heula geus murtad pateka dan enak murtad pagawean kasujudin sapertikeun sujud lisonamin kana patung au samsin atawa sujud kana matahari au makhlukin atawa sujud ka makhluk akhara anu sejen ieu makhluk sujud kana patung sujud kana matahari atawa sujud ka makhluk anu sejen eta ngaranna teh murtad pateka murtad pagawean keluar ti Islam kudu sadat deui. Wakis musalisu jeung ari bagian anu katilu al aqwalu eta pirang-pirang murtad ucapan wahia jeung ari aqwal teh kasirotun eta loba jidan kalawan kacida latan hasiru anu henteu narima karingkes ieu aqwal minha eta tetep tina sawarehna ieu murtad ucapan ayakula arien saperti ngucap itu si jalma li muslimin ka jalma muslim ngomong ka jalma nu muslim ngomong naon ya kafiru he jalma kafir nyebut kafir au ya yahudiyu atawa he jalma yahudi au ya nasrani au ya nasraniyu atawa he jalma nasrani au ya adimuddin atawa he anu teu ngabogaan agama jalma anu teu ngabogaan agama. Ngomong nate muridan bari ngamaksud bidzalika kana itu caritaan innaladzi kana sanyanya na anu alaihi ka itu si jalma al mukhotobu anu diajak ngomongna minadini tina buktina kufron eta mata kafir au yahudiyatun atawa matak yahudi au nasroniatun atawa matak jadi nasroni au laisa bidinin atawa henteu ngabogaan agama. Wakasahriyati jeung sapertikeun ngahinakeun bismin kajenengan Allah min asma'i anu tetep tina pirang-pirang asmana Allah ta'ala bari mahlur Gusti Allah awadihi atawa ngahinakeun kana jangjina Gusti Allah awaidihi atawa kana ancaman Gusti Allah miman bari ari itu si jalma la yahfa eta henteu samar deui alaihi ka itu si jalma naon nisbatu zalika nganisbatkeunana itu anu kabeh ilaihi ka Gusti Allah subhanahu bari masuci Gusti Allah wa kaya kula jeung sapertieun ngucap itu si jalma lau amaro kana basa lau amaro lamun mah marentah keuni ka kuring saha Allahu Gusti Allah bikaza kana anu lam af'al tah moal migawe kuring hu kana itu kaza hu kana anu gitu au lau sorot atawa lamun nyarita kieu lau sorot lamun mah jadi naon al kiblatu kiblat piji hati kaza dina arah anu dina arah itu meureunnan masolatu tah moal salat kuring ilaiha kana itu kiblat murtad ngomong kitu teh. Au lau a'to atawa lamun mangucap itu si jalma lau a'to kana basa lau a'to lamun mah mere ni kakuring saha Allah Gusti Allah al jannata kana surga madakhaltu tah moal asup kuring ha kana itu surga murtad dah ngomong gitu teh ngomong nate mustakhifan bari anu ngaguguyonkeun au mudhiron atawa bari ngadzohirkeun lil inadi kana nampik pil kuli dina sakabehna wakaya kula jeung sapertieun ngucap itu si jalma lau akhoda kana basa lau akhoda lamun mah nyiksa ni ka kuring saha Allah Gusti Allah bitarki salati ku sabab ninggalkeun salat ma masartana perkara ana ari kaula teh pihi eta tetep netepan kana itu mak minal marodi tina buktina gering zalama tah parantos ngadolim ka Allah ka kaula cenah murtad ngomong kitu au qala tawa ngucap tu si jalma li pilih hadasin kana pagawean anu anyar hadza ari ieu bigoiri takdirillahi eta lain kersana Gusti Allah
ieu teh lain takdirna Allah. Wah eta murtad ngomong gitu. Au lau syahida atawa kana ngucap kana basa lau syahida lamun manyaksi yang disandingan kaula saha al anbiya'u pirang-pirang nabi awil malaikatu atau pirang-pirang malaikat awil jamil muslimina atau sakabehna jalma Islam bikata kana anu makobil tu tah moal narima kuring hum kana itu kabeh au qala tawa saperti yang ngucap itu si jalma laab alu kana basa laab alu moal migawe kuring kada kana anu wa ing kana jeung sok sanajan bukti itu kada teh sunatan eta sunat moal migawe kuring kana itu pagawean sok sanajan pagawean itu sunat murtad yaksidu kalawan ngaheureuikeun yaksidu kalawan ngamaksud al istihzaa kana ngaheureuikeun au laukana atawa ngucap kana basa laukana lamun mabukti sahapulanun hiji jalma atau sipulan hiji jalma sahawa jalma nama nabian eta jadi nabi ma amantu tah moal iman kuring bihi ka itu sipulan murtad sarua au ato kana basa ato mere ka kuring saha alimun jalma anu alim patuan kana patwa pakola mangka ngucap kuring ai syahada syar'i naha ari nu kieu teh hukum cenah muridan bari ngamaksud itu si jalma al istighfafa kana ngahinakeun jadi aya ulama mere patwa gitu tah nah nu kieu teh hukum nah nu kieu teh hukum syara cenah kitu ngomong teh bari ngahinakeun bari ngamaksud ngomong teh kana ngahinakeun eta murtad au qala tawa ngucap itu si jalma laknatullahi ari laknatna Gusti Allah ala kuli alimin eta pikeun saban-saban jalma anu berilmu pikeun jalma-jalma anu alim muridan bari ngamaksud itu si jalma al istigroko kana meakeun asyamila anu ngawengku itu istigrok li ahadil anbiya'i kana salah sahijina pirang-pirang nabi au qala tawa ngucap itu si jalma ana bariun kana basa ana bariun ana ari kuring bariun eta lulubaran eta bebas kuring minallahi ti Gusti Allah taala bebas ti Gusti Allah awil malaikati atau bebas ti pirang-pirang malaikat aw minan nabi atau bebas ti nabi aw minal qur'ani atau bebas tina Al-Qur'an aw minas syar'iyati atau bebas tina hukum syariat atau minal islami atau bebas tina agama Islam bebas kuring mah jelema bebas ti Gusti Allah bebas ti nabi cenah eta murtad ngomong gitu au qala tawa ngucap itu si jalma li hukmin kana hiji hukum hukima anu dihukuman naon pihi ieu hukum mina ahkami tina anu tetep tina pirang-pirang hukum asyariyati anu bangsa syara laisa lain naon hadza ari ieu al hukma eta hukum ngomong teh gitu ari ieu lain hukum cenah padahal eta teh hukum anu bangsa syariat aula arif atawa ngomong kieu teu nyaho kuring kana eta aula arif teu nyaho kuring al hukma cenah tah al hukma kana ieu hukum mustahzian bari ngaguguyonkeun ngomongna teh bihukmillahi kana hukumna Allah eta murtad au qala wallahu a'lam bissawab.